اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri lagi kira-kira 12.000 lu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyang kuyan eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa na'udzubillah min dzalik wa bidzalik masyaallah. Sakadar dibobotohan ku dunia bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh duniaan di jero hate eueuh rasa agung di jero hate eueuh rasa mulia nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Pol rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel tapi terhambat di jurang teh akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah poha ilah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat tak kuari ieu kan cak carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teh beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigasle Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca ngan disungut doang dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakha minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim masalah lamun urang beneran dek nasehatanna. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu
tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pabareta zolim, ngadoakeun kana kazolimanana. Cilaka eta kiai sanajan udang-udangna sagede bakul. Cilaka. Masya Allah. Sing hararade. Ieu ayat bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngarsakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura, diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sihada. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh. Bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama. Kamanzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Da batak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang. Hampang beramal teh. Asal diuk maca sholawat, jadi teh otomatis injection. Masyaallah. Itu otomatis. Asal diuk zikir, asal diuk Quran, dibere hampang. Penting hudang salat, baca Quran, zikir, dibere hampang. Eueuh pikiranna naon? Ka sorga teu hayang, ka neraka teu embung. Heuh ieu mah geus bagus. Pokona mah beramal teh ka Gusti Allah. Hampang geus. Kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga, embung ka neraka. Ya, tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah. Ya beramal kos kitu teh kelas TK. Siap kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK. Nol gede. Ibadah nu hebat mah lain kitu. Sia eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih, atuh ieu mah panita Allah bae. Mun sia hayang ka sorga batam mah sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun embung ka neraka, urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk kalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tak urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi ngalaksanakeun eta mah kelas wali kos kitu Pak. Eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih kene hayang unti mah eta mah budak leutik. Ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter. Nah, ayalah bodrexin. Ieu obat ngan amis, orok teman kos kitu mah tuh. Ieu tah papais, ieu dalam jerona ieu unti. Nah, resep. Ngadahar papais teh resep ka untina. Ngadahar papais teh resep untina aya nangkaan dan lain sebagai cawat eta orok mah kos kitu. Ibadah ge ieu teh aing mah resep jasa aya sorgaan. Ya, eta orok teh kos kitu. Komo teh mah, ieu lamun dibaca sakean, beuh warung maju, beuh tah mah eta mah orok can lahir. Parajas ikir cerita keikhlasan aju menang tante gitu menang ikir cerita ikhlas kelas tinggi menang mah menang bae daripada nya minta ka Gunung Kawi ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hadiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Kurang boga toko, kurang boga warung, orang boga material, kurang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladean geus aya deui mul ieu can kaladean ieu wah eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fin nasi bil hajj.
ya tuh ke jalan bakal datang jelema di kulifajin amiti berbagai daerah. Wow, uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh. Aduh. Nang saminggu tutup urang. Maju pede kunaon tutup ludas kabeh. Akibat daun wa adzin pinasi. Teu beunang kitu tah ngawirida teu beres. Ngawirida nu mantep. Tah ceuk kiai sabaraha ngawirida? Woi, tah mah urusanna khususon ge. Atuh khusus tah mah teu meunang diberejakeun di dieu. Ngawirina sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi. Wah, ceuk kitu beres sabaraha. Ulah ke sia mararaju teu bari ibadah. Ulah geus nu aya gitu ka dahar. Lah cenah meureun kieu mah teu nyaho manusia sok jus uzon ka aing. Tuh, iya horeng kersaning Gusti. Walau syi'na la rafa'nahu. Lamun kaula nu agung ngersakakeun la rafa'nahu. Niscaya kaula ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ur. Bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana. Diangkat ila manasilil ulama. Datang ka derajat ulama-ulama anu soleh. Lain sembarangan ulama. Carana bi an nuwaffiqahu lil amal. Ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah. Nu mahalna teh ieu taufik nu mahal. Mata kurang lamun ngaji tauhid, fama sya'akana wa ma lam yasha lam yakun. Naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge. Sebab Allah teh al-fa'alul lima yurid. Sangat migawe karena kersana kumaha kersaan jeung wae eta batuh wala mahroba li abdihi an ma'siyati illa bi taufiqihi wa rahmatihi wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradatihi eta udah mulai ngaji tauhid eta tempat mabur tina maksiat ka Allah. Teu bisa orang dek kabur tidak maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah. Kabur da jelema ti maksiat ku taufik moal bisa jelema kabur di hareupeun orkes di hareupeun nu joget kecuali boga taufik dibere taufik ku Gusti Allah mabur. Moal bisa mabur tina mabok kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina zina kecuali ku taufik Allah. Moal bisa mabur tina korupsi kecuali ku taufik Allah. Jeung rahmat Allah jelema bisa na kabur tina permaksiatan lumpat tina kagorengan kejahatan ku taufik jeung rahmat Allah. Sabalikna wala quwata moal aya kakuatan jeung teu boga kakuatan ka hamba ala taatihi ka taat ka Allah illa bi masyiatihi wa iradati kecuali ku kersane Gusti jeung iradat. Urang teu boga daya jeung kakuatan boga mengaji ka dieu teh kecuali ku kersaning Gusti. Lainna urang ngaji ka dieu teh nang kersa Allah. Nang iradat Allah. Urang teh teu bisa ngalaksanakeun salat lamun lain kersaning Gusti. Teu bisa ngalaksanakeun puasa lamun lain kersaning Gusti. Moal bisa ngalaksanakeun kitu berbagai peribadatan jeung taat lamun lain kersaning Gusti jeung iradat Gusti inang maisha Gusti mata walau syi'na la rafa'na berarti ku Gusti Allah teu diangkatkeun derajat lamun ku Gusti Allah deuk diangkatkeun derajat teu babari bae dibere daek jelema ngaji pasantren betah sanggeus pasantren betah getol di pasantrenna haji dibere paham ku Gusti Allah sanggeus paham daek ngamalkeunana balik ka imah bener-bener ngamalkeunana meureun dikersakeun ku Gusti Allah endeuh diangkat haji daek bae baca Quran deui di imahna ge daek magahan budak pentingna daek bae urad wirid baca selawat zikir dibere hampang bae kituna teh tah aya undangan ke pendopo dibere embungnya nama aidit nama dikiriman di dahar mulai tarada tiga setik tah palasan setik haji nyana ngomong ngarep-ngarep kamari mah ya kiriman ira kiriman nah mulai geus alhamdulillah kamari aya tokoh Golkar sumping masyaallah horenganan Golkar mah balager jagana teh ih sekali ngaguriwalna mantep jasa
aju kuyana dipenta nomor telepon bapak, nomor teleponnya berapa sih? Nah, kiai goblok tolol sama kiai kos lain nanyakeun telepon Allah, nanyakeun telepon bupati segala, gubernur segala, DPR. Itu kiai goblok apa mukos gitu mah telepon Allah nuku ditanyakeun emang kiai nyaho itulah nanya ka aing telepon Allah mati mimiti Fatihah datang ka qul a'udzu birabbin nas eta telepon Allah sok gerage baca nembalan Allah ge A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin eta keur teleponan jeung Allah waduh Ar-Rahmanir-Rahim Malik yaumiddin teu kataekan deh haji heuai-heuai kieu ye teu sopan sia cek Allah keur teleponan jeung ai heuai ai jeung bebenesia bau mani nyilip keur lobaan ge keke punten nya ai do telepon we ge we wah teh ku galedeg gitu teh jelema wah bloon urang jika hareup urang ge masih nyilip heula eta telepon jeung makhluk mah ai jeung Allah kakarak Ar-Rahmanir Rahim soek bisa teh sumut sia teu bisa teu kuat masyaallah nada kumaha eta teu dibere taufik ku Allah teu dikersakeun ku Gusti Allah ai jelema nu dikersakeun mah ku Gusti Allah teh daek baca Quran daek magahan ngaji dipake ku nyana beutingna sare hudang teu puyeng padahal mah ieu sare teh jam 12:30 atawa jam 1 hudang jam 2 atawa 2:30 jatuh puyeng biasa bae berarti ku Gusti Allah diangkat derajat teh dibere puyeng haji isuk-isukna biasa bae deui teu tunduh mun dihitung-hitung sare teh ngan sajam atau sajam setengah tapi teu tunduh coba ge jenderal 8 jam masih kene kekesek kene 85 jenderal saruan dihitung-hitung 8 jam tambah 2 jam 10 jam eta mah hirupna sakedeung tapi tetep bae masih kena gegesek kene kodan teh sagana puyeng aya tahajud isukna dibawa ka rumah sakit dibere taufik itu dibere taufik teh ku Gusti Allah tah teu dibere ku Gusti Allah teh kakuatan lamun dibere kakuatan atuh ku Gusti Allah masyaallah tuh babari eta mah kumaha Gusti Allah bae urang dibere kakuatan ku Gusti Allah tek 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 ih ditangeukeun dunia di rate plek 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 ih atuh teh mah urusan Allah kan urang nu berusaha Syekh Mansur sikadueun terus manehanana ke Mekah di Mekah terus ibadah cek manehanana dek ka Indonesia dek ka Indonesia kan naik kapal kebal baheula makan naik kapal cai angkleng-angklengan sabulan sedangkan urang ieu teh henteu ka dieu dipanggil ku urang Banten berangkat jana melalui sumur Zam-Zam set tak naik di Kadomas barangkali jauh kene lebih kanap deh coba itu pakai lalagaan Masya Allah Karim Masya Allah di Kadomas mantak aya tah urut sumur dah eta teh perlawan pertama kedua kali si kedua Cibulakan muncul nyana ge kaget lantaran buncal munajat ka Gusti Allah cek Gusti Allah Mansur tah kusia tutup pakai Quran ini mah Quran ulah loba omong tutup pakai Quran jadi batu Quran nanti disebut batu Quran di Banten batu boga sejarah lain lalagaan tambah turun-temurun orang sejarah kos gitu Masya Allah Karim mulai tadi Jasa Mansur panjang lah mundongeng nama segala Cikomoro panjang lah langsung nyana diundang ke Gunung Karang ke Sumur 7 naiknya ka luhur naik lain make suku make babacaan la ilaha illallahul jalilul akbar bismillahirrahmanirrahim terus kan ulah ya maksudnya kusia didarengekeun ke kusia dipraktekeun lain jang ibadah endahan jang tuh siapa kadinya bae gilir lah naon lah atuh aya babacaanana tuh
La ilaha illallahul jalilul akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi buleud. Anu nahanan malaikat. Malaikat menang tina nur Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan kekuatan nur Kangjeng Nabi Muhammad, bere kula kekuatan perem hiber ge urang. Cih atuh ka bege moal aya nu kaluar ti nur Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi itu babari babacaanana eta. Coba cenah kukula atuh lain sabaca-bacaana. Kudu ditapaan heula di jero cai. Ngeueum sajam ulah kaluar-luar. Dimimitianana ku panglima heula. Kaluhur innalillahi wa inna ilaihi. Kunaon eta moal pikuateun. Moal pikuateun mah moal bisa. Syekh Mansur mah, Syekh Asnawi, kemudian atuh kabeh Syekh Abdul Karim, Syekh Manawati atuh dibere kuat ku Gusti Allah. Tek kuat. Sat, naik nya ka Gunung Karangna ge atuh lain leumpang hiber set. Encan dijamah ku manusa baheula. Datang ka luhur pas waktu salat duha. Allahu akbar. Eueuh cai. Cek cara eueuh cai jang wudu dia tepak. Plak. Jadi sumur hiji. Ngalah wudunya nanti beres sholat zikir ke Allah sambil zikir ke Allah kumaha lamun aya batur ya dek ngalah wudu di dinya caina leutik di dinya nyeun deui jadi tepak deui tak aya deui sumur ngadenge dongeng mah ditarpakan kitu nya ya urang mah pan nyeun sumur geus kikieu Deres sama kikieuan ge 10 meter 12 meter zaman urang baheula ku hari kapan make mesin konceng tilu poe can mangi cai saminggu nya gandeng tatangga kabeh geus kararieu bae konceng durut geus teh datang ka anak udah dapat berapa Mas 50 ada airnya belum ada sial ada juga asin biarin emang tuh urang teu kebeneran masyaallah tapi Syekh Mansur datang ka 7 tek 7 sumur di eta teh jang nyana, jang babaturan, jang ahli-ahli dinya, jang tatangga, jang anu zarara. 7 nu mantap. Jadi lamun urang nyaritakeun Syekh Mansur emang kumaha gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Tidinya lah tetap titip panjang dongengna. Tah ieu sumur 7. Digunakeunana ku hari ku jawara. Geuh, lamun datang ka dinya aya caian geus jagoan kajen ku kumaha. Mun datang ka dinya ku cai nah lan lain-lain sebagainya eta teh keur carita hiber kadua slek yen sumur plak aya lah 7 dititip ku nyana nah moal dibejakeun tah nu kuari katitipanana aya kene arwahna maksudna sia masuk aju di mana terus kitu endek eta naon tuh sia ka ditu eta kos dari itu kan hebat amat dibere kuat ku Allah bi an nuwaffiqahu lil amal mentang mata nyana teh sapoe-sapoe ting teh sare biasa bae sare sajadina bae keur ngaji los eta ge nanggo si Allah terus sia sok kaju kasinggung lain urang mah kunaon atuh ngaji teh ieu ngap bae wiridan teh ngap bae salat ge nang maksakeun ieu teh oh teh dibere taufik ku Gusti Allah lamun dibere taufik mah masyaallah nu mantap ibadah teh urang teh nu paling hebat mah lain Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lain eta Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim kalawan jebut dengan Allah anu maha rahmanir rahim alhamdulillahirabbil sadaya puji tentu ka Allah anu mangga lain eta salat mah asli mah tah salat kos kitu mah teh bupati ge kos kitu gubernur kos kitu aya keur salat kabehan santri ge kos kitu kabeh tah salat jajabur tah kos kitu salat jajabur salat nu asli mah lain kitu salat model Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi lamun salat teh cek Kangjeng Nabi teh asa ngobrol jeung Allah sehingga hazan kariweuh kasedih eueuh di bawah salat nu mantap di mana pusing Kangjeng Nabi mah salat kuncina kan kitu dina hadis di mana pusing baik pusing dunia maupun pusing akhirat pusing agama salat tentrem sebab tas kapanggih jeung Allah urang mah mun kuari keur centrang salat puyeng sabalikna urang mah
salat bae para ruyang aing kurang tah salat puyang aing mah reungit ambalaya reungit nyara rocoan ka aing tah eta teh kuat beda teu dibere taufik mah diuk ge tentrem deuk baca sholawatnya dah ya Allah tah kuat taufik nah ieu lah ketika kiai-kiai diberi taufik ku Gusti Allah daek ngamalkeun Al-Qur'anul Karim daek ngamalkeun isi kandungan Al-Qur'anul Karim nu diterjemahkeun ku para ulama-ulama ku para salafus sholih makanya na leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati leuwih apik leuwih hati-hati emang dek diangkat meureun ku Gusti Allah jadilah sholihin naik jadi waliun min auliyaillah nang Allah dikersakeun ku Gusti Allah dibere daek diberi mantep beramal teh sehingga asa jeung Allah teh nang Allah lain nang nyana ketika ku Gusti Allah dak diturunkeun ilmu aya di nyana Quran aya di nyana naon kitu ngaranna maca kitab aya di nyana hukum aya di nyana dah teges le bareng lah nyana jeung pamarentah bareng lah nyana jeung partai lain jore jeung partaina jeung pamarentahna kudu asal ulah hayang pamerena ulah ngadahar pamerena sebab dia keur berangkat sabilillah yo jingjing kurang bupati jingjing kurang gubernur sing bener sia dibere duit ulah emang leutik aku duduk gede we tolol we ulah urang berangkat yuk urang rarapih ieu Banten urang rarapih ieu Jakarta ulah segala dipimpin ku kafir segala nanaonan iya tuh gimana negara tuh penting mah jujur bae dek jujur kumaha kafir pugu kadirina ge ngabohongan bahwa pangeran teh cak ada batu cadirina bae ge gezolimin zolim atuh ngomong ka batur ulah sok ngomong teh di Jakarta kiai boy ini mah kafir juga adil cakana dayo teh podo sero sia mah tuh ku pangeran ge teu ngarti nya dek adil di mana atuh jang dirina ge zolimin zolim atuh kumaha jang batur kararesieun ngomong kos kitu bae ge ngomong ke situ gaya mah geureuh jelema bae. Ieu cenah loba, kitu dianggap jelema aja ku aing mah teh. Aduh, aya ge panglimana di dieu atuh eta prajuritna pan. Walau syinna lamun kami ngarsakeun cak Gusti Allah la rafa'nahu niscaya kaula bakal ngangkatkeun ngaluhurkeun ka Balam bin Ba'ura anu geus dibere Ismul Azam berbagai ayat-ayat anu sakitu hebat nabiha ku eta ayat teh walakinnahu tetapi le Balam bin Ba'ura teh geuning akhlada ilal ardi condong kana taneuh bahasana ge Gusti Allah teh akhlada padahal mah dimaksud sakana nu dimaksudna mamala hartina teh condong tapi gak bahasakeunana make akhlada nganggap jelema anu neangan dunia nganggap bahwa di dunia teh bakal langgeng akhlada bahasana ge kinayah nu mantap bahasa kinayah leuwih tajam tibatan bahasa tasrif dilangsungkeun ku Gusti Allah walakinnahu akhlada ilal ardi mun ku urang disogolkeun tetapi de Balam bin Ba'ura nganggap langgang di muka bumi ieu sehingga ayat-ayat Ismul Azam sakitu hebatna diojol ka dunia mata kiai mulia eta teh ku Quran kiai mulia eta ku kalam ulama kiai mulia ku rahasia-rahasia ibadah nyana disebut kiai diojol ka partai Golkar goblok tah kiai secuil dunia hilang kemuliaannya na diojol datang ka dolor kabehan wajib milih Golkar namun teu milih Golkar sia ujianana cilaka tuturkeun ati Allah wa atiur Rasul dengekeun ku urang teh kiai eta sabaraha taun kakuatanana ujianana ngubrus ka sumur pareung bener sadaekna bae atuh ngomong teh atuh sederhana bae sih cara kipu doli endek mah maksudnya sederhana bae itu dulur itulah atuh aya waktu mah urang hayu bae darah hukum lingsem heuh kalem atuh jeron mah akur ya Allah ya Rabbi masyaallah menghanyutkan itu mah kos itu
bahasa ge lain lalagaan pohara walakinnahu akhlada ilal ard mun kurang dijabarkeun panjang melalui ilmu bayan mah hiji kinayah nomor kadua na bisa dijadikeun bayan bajis berarti akhlada bimana sakana geus jelas ti dieu teh ilal ardi maksudna mah lain taneuh tapi dunia lantaran dunia teh di jerona adalah taneuh padahal mah dunia mah materi Gusti Allah wa mala ilaiha wattaba'a hawa condong kana dunia nuturkeun ka hayangna anu hina sehingga nya ngadoa wani ngadoakeun core ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam padahal Kangjeng Nabi Musa diangkat jadi rasul ndek sabilillah jihad fisabilillah merangan musuh-musuh Allah ditahan kudu Balam bin Ba'ur cilaka Balam bin Ba'ur diberi hadiah nu embung-embungan ge eta kan ti Balam bin Ba'ur atuh naon sanaon bedana jeung kurang kuat Kiai muntah tadina nu beneran ge haram deketan ku bupati haram deketan dibere haram dak deketan deui dak haramnya kos itu teh deketan rei rada gede eta mah kumaha sararia bae dak janganlah tuh gitu geus beda jasa cak saha haram ye tuh si aya dalil lah kajeun kumaha ge ya kiai tinggal nungguan we waktuna tinggal nungguan waktu keur ieu mah dulur eta teh ribawi kos kitu teh bunga bang teh riba haram sia kredit anu dua akad haram sia datang ka dinya aya pemerintah budak eta teh haram sembarangan nya datang deui ka dinya kiai eta sih haram teh eta mah kiai nya sebenarnya mah jadi maksudnya eta ke maning dirate mah budak ieu gua heula kiai gaharamkeun kuring halalkeun ji luga ligu kitu kumaha eta dicabut walau syi'da la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi teu saeutik keur mondok nama hebat jasa jadi kiai hebat barang mulia kuari diojol kunyana kana dunia bersandinglah jadi mu'ilah depaglah dan lain sebagainya silakan tinggal nunggu waktu teman kos gitu ngajual ilmu na jadi cenah kiai lamun unu jadi muih lain-lain muihna sia korup jeung pamerena lamun nya jadi muih negakeun hukum di negara Indonesia hurung sia kajian hukuman hurung lamun sia geus nyaritakeun hurung berarti kabeulem sia satu kumaha ku ari mui mana ku ari mui teh ya Allah mui teh sebagai filter lantaran negara urang negara demokrasi geus demokrasi mah teu berbau agama lantaran diserahkan kepada seluruh rakyat geus ditunda kos kitu masalah urang boga mui sebagai filter geus atuh agama teh ya ieu teh ya itu melalui pintu mui sebagai toser jang ka pemerintah ku ari mui na geus polusi di jerona erosi kabelah dia teu pernah aya dengungan mui urang teh kuat daging kemari teu ngabejaan haram halalna kuari berbagai-bagai lah geus harese ngomong urang koreng di jerona mah atuh lain deuk caritakeun agama mui teh sarua dunia arah teh atuh geus komplotan kan itu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa ya Allah ya ieu maka caritakeun anu baik anu dimui ai akhlada ilal ardi condong kana dunia ma wattaba'a hawa tigeus leu bakalna ataupun dinu partai sarua bae atuh walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa induk dunia mah maupun di modern ya namun pasantren modern aing ngaranna mah pondok pasantren tapi anu jelas nama endek akhlada ilal ardi condong kana dunia wa tabahu boro-boro pesantren modern yayasan cara urang ge kuari pondok salapi tapi nu dimaksud mah dunia kene atuh sarua bae sarua ieu sapira wadah salap ge ngan ngaranna doang ai ujung-ujungna dunia mah kitu-kitu kene bae sarua teu saeutik jelema boga pesantren salap tapi orang di jerona mah ngajualan agama
sarua ngan teu pati jelas doang. Salat mah rada deureus bungkusanana, rada deureus. Aing geus modern mah teh geus dunia. Moal nyaho ka Allah bae kajeun kumaha. Kajeun ngomongna Allah-Allahan bae moal. Sebab lamun endeu bener-bener ka Allah kembali ka salat. Wajeun sasaha ge, presiden deuk ka Allah kembali ka salat. Gubernur deuk ka Allah kembali ka salat. Pondok pesantren modern jelemana maksudna deuk ka Allah pasti ka salat. Sebab tuntunan nu asli deuk ka Allah salapi. Modern mah hanya omong-omongan ada doang. Sok renungkeun geura ge, renungkeun ku urang deuk ka Allah mantak nu paling pake kasieun ku Amerika pondok pesantren salap. Pondok pesantren modern mah geus dianggap baturnya anak. Komo tanpa pamarentah mah anak sulungnya anak mah. Anak sulung. Ieu pondok pesantren salapi. Cek Amerika waduh. Hese. Sebab ngadidikna nya mah biasa bae. Tapi di mana geus jadina. Pondok pesantren modern mah ngadidikna pohara jasa. Tahajud berjamaah, salat tasbih berjamaah, salat dua berjamaah. Tanyakeun dalilna berjamaah mah yang ti mana? Teu nyahoeun. Atuh naon tahajud berjamaah? Emang pernah Kanjeng Nabi tahajud berjamaah? Baca salat tasbih berjamaah. Emang pernah Kanjeng Nabi salat tasbih berjamaah? Duha berjamaah. Hei. Naon eta aya aturanna kumaha sih? Pondok pesantren mah biasa bae. Santri ge berjamaah ge carang. Antep baik biasa ngan kiaina ngadoa ya Allah ya Rabbi si eta tilok berjamaah Gusti tama ai kira-kira bakal bener lalaunan Gusti ulah sakaligus supaya daek beran mulai magrib doangnya hiji isya magrib isya subuh mah tilok engke ge nya tah sebulan 2 bulan mikirnya dua jeung isya wah pesantren salah bagus gitu tentrem adem kalem tapi di mana geus daekna sebab berangkat tina nurani henteu kapaksa nya mah masyaallah geus lamun geus kos kitu loba jelema sorangan ibadahna tetep bae di kota di gunung akur bae dah lamun tadi cara tadi mah tadi berjamaah-berjamaahkeun asal teu berjamaah bae teu tahajud salat tasbih diberjamaahkeun asal teu berjamaah teu salat tasbih boro-boro masyarakat tak kiaina ge teu salat tasbih eta kiai goblok nungguan berjamaah bae hayang di kiai-kiai kiai nu asli mah tilok kiai abi ngiring berjamaah ulah sorangan bae sorangan horeng tilok nya ge sial teh kiai pisan kos nu ikhlas teh kitu pareng nipu sarua. Iqbal Ambin Banguro nyana teh kapincut ku dunia akhlada ilal ardi wattabahawa pamere pemerintah pamere tokoh akhirna tigesle nya ngadoakeun jahat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis digambarkan ku Gusti Allah famasaluhu kamasalil kalbi tamil alaihi alhas au tatsrukuhu yalhas sifatan jelema model ban lambin bahura mah eta percis okos anjing masyaallah kumaha eta anjing-anjing tayin tahmil alaihi lamun anjeun ngusir ngahardik yalhas anjing mangelel bae aya anjing datang ka urang ku urang digebakeun hus anjing mangelel tatrugu atawa diantep ku urang teu digebakeun tetep bae yalhas digebakeun ngelel teh digebakeun ngelel sebab nya mah jadi watek ngelelna kiai anu cinta dunia kos Balam bin Ba'uro eta teh kos kitu sifatana kos anjing selalu ngelel bae lantaran di jero hatena dunia ngelel kos anjing naudzubillah min halik persis digambarkeun li anna lasat tabi'atun asliyatun fi lantaran ngelel eta watak anjing anu asli bakadzalika halul haris ala dunia kitu kene jelema anu kasengsem loba terhadap dunia
in wa'adtahu lamun ente mapatahan ka jelema anu cinta dunia la yaqbalul wa'da moal daekeun narima kana papatah tetep bae neangan aku jenjana dunia lamun diantep kurang henteu dinasehatan walam taitu pewarisun aidon tetep bae dunia bae kiai lamun enggeus kos kitu percis digambarkeun anjing ku Gusti Allah ngelel bae di mana bae dunia yen pondok pesantren modern maksudna dunia sakamana maksudna dunia di ondangarium maksudna berkat dunia silaturahmi ge ngan ngaran doang nu dimaksudna dunia neangan ka murid ge dunia kiai kos kitu gambaranana anjing mal bisa dinasehatan sama kiai kos kitu kurang dinasehatan ngelel bae marah ngegel bisa jadi nasihat ngelel lah ilah kiai mantap kiai asal dibere baik ku pemerintah komo haju asup ka Golkar ngelel bae teteh ngelel dunia bebelieun bae ke pendopo dunia maksudna diundang ke bupati dunia maksudna naik ke panggung dunia maksudna jeung teu cenah kiai ikhlas coba aing hayang nyaho kuat teu nyana naik ke panggung ikhlas teu dibere maksudnya eta ari putaran kahiji putaran kadua teh kitu ngarong data ai endek calon bupati teh osok ngider gitu kayak panggungan naon ngaranna pun aing mah bunga denget nu sejen naon ngaranna kampanye maksudnya aing geus jauh ti tadi teh kampanye hayang ngadenge jelu we gitu tah kampanye ya Allah kiai anu tadi aja kelan Quran kitab ekori kampanye sedih amat hina amat di dadana aya Quran di otakna aya Quran kunaon atuh pake ngadoakeun bos kitu hina amat cicing kiai mah ngadoakeun umat can bisa salat supaya bisa pemerintah anu nakal supaya lempeng ngadoa ka Allah datangnya na kaimah nasehatan ketika nyana diundang ka ditu ulah yang pameran nasehatan eta kakara kiai bener mal kebal umurna gege mal kebal umurna di penjara nyana sanu daek pemerintah dinasehatan sanu daek mata kula embung diundang ge embung belantaran kula mah ieu ngomong bae hendeukna ngomong bae kula diundang misalnya pernah keur diundang kapan ka Polres kula diundang ka Polres gue nyaritakeun salah satu tanda dekatnya kiamat apabila polisi sudah make pentungan kula kararieu bae polisi kieu bae ajung pamajikanna ge pan halaladir tah polwan kararieu bae itulah salah satu tanda sudah dekat kiamat hati-hati kalau polisi sudah diberikan pentungan itu adalah sudah ada dari kanjeng nabinya termasuk ahli neraka yang begitu aing kebal mal cek aing ge. Kebal mal. Maksudna sakali ceramah aing di nyana aing teu hayang 2 kali tapi kerasa ku jantung nyana. Cukup aing mah sakali bae. Alhamdulillah datang ku hari teh diondang dong deui. Henteu mah aya nu ngodang ulah cenah ge uci mah kos kitu teu ngeunaheun. Itu kahayang aing berarti kerasa ku hatenya na cukup aing mah. Terus wasiatkeun Gusti eta ceramah aing ka anak buah sia terus datang ka kuari. Cukup aing sakali ceramah ngeretak kabehan. Beres geus. Tapi tayang 2 kali geus. Iki podo 5 lain. Maksudnya supaya sekali deui alhamdulillah gitu kan. Lain deui. Lain iki podo 5 sia ge sarua. Nganu aya nyana bae digigir ieu. Jadi kiai betah jasa temang di pendopo baik, di Polres baik kiai na tahu ya, kita bener, kiai bener mal kebal buktina aing sekali doang. Aja cenah bejana aing dibahas baik terus baik sababaraha minggu eta materi eta dibahas ini begini pertimbangan. Hayu ku sia kaji anjing mah aing mah teu boga pikiran naon penting sia balalenner. Alhamdulillah ku ari. Asal ka imah kula betul mau manukan sakarieu teh eta. Sicarekan cenah ku kiai. Ya teh di hadis teh juga tuh kos kitu dibejakeun bae ka jarang geus. Beres. Nah,
lamun urang dibere taufik ku Gusti Allah dibere embung kadinya lain berarti urang ulah babarengan jeung pamarentah urang mah sebagai kiai bareng jeung pamarentah tugas urang ngasehatan lain urang ulah babarengan jeung jelema nu judi bareng jeung nu judi tapi urang mah tugas ngasehatan ulah kaget lamun kiai bareng jeung pemabok keur ngasehatan siapa Yusuf Sariri gitu dianggap bareng burung kiai tuh ya iyalah Bal'am bin Ba'ura sakitu hebatna condong kana dunia digambarkeun ku Gusti Allah kos anjing ngelel bae dina kesimpulanna jelema cinta dunia komo kiai ieu adalah anjing berarti masyaallah anjing mah parabna teh kotoran di mana-mana nana lapar naon bae tai ge kunyana di dahar bangke ge kunyana di dahar bangke tai kunyana dileg-leg ke nyana utah-utahna ge dileg-leg deui eta lah gambaran anjing geus kiai anu cinta dunia dibere ku pamarentah awalna tigeus leuk eta teh sarua jeung ngadaharan bangke utah diletakan deui mantak embungeun masyarakat ngaji ka Kiai Golkar teu hayang di mana bae lain di Tangerang bae Serang Pandeglang Jawa Tengah Jawa Timur teu daekeun kunaon ruhanina ngambe bau sebab nyana ngaletakan utah nyana tanya kurang sia teh ngaji kan henteu emang kunaon henteu lah aing moal bae emang kunaon sia teh ngaji henteu siapa henteu bae henteu mun ditanya kunaon sih henteu aya henteu bisa ngomong nya embung bae aing mah weh pancen nyaho pinter jasa nyaho aing ge geuring mah nyana asana pinter geunah ku mah teu geunah heh nyana kan make jubah aing nyaho jubahna ge loba kana teh sia henteu nyaho teu hayang aing ngaji ka nyana teu hayang pondokna pan geus agreng nang pamarentah 2 tingkat anak sieun teu dikarinyakeun henteu kunaon emang henteu lah geus ngomong sia teu daekeun ngajawab teu bisa ku sebab naon teu bisa ngajawab tambah ruhani tambah hese ngajawabna atuh nyaho aing hese jadi teu hayang pancen sia imana deukeut lain deukeut-deukeut deui dulur barang mah ari sia teu ngaji henteu atuh sia engke kumaha eta nyaho aing bingung ari sia joret we enta aing nyaho nya dulur nya pinter nyana tapi aing teu hayang ngaji kajana emang kunaon loba omong sia teu daekeun rohani sebab naon ngaletah lamun kagambar ku waliullah maka deuleu nyana teh utah diletakan deui bahkan ngising diletakan kos anjing we kos kitu masyaallah karim ieu cak lain cak kula cak Allah siapa bisa pajar cak aing we lah ki uji bisaanan cuma didengekeun bae kos kitu ge didengekeun bae kasih ka ditu ngaji ka aing teu nyanana Famasalu tapi jakeun tak kanyana famasaluhu kamasalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas anjing mah mawa barang dahareun ngelel digeubahkeun ngelel lapar ngelel diantep ngelel tanda bahwanya nama selalu ngelel geus kiai anu cinta dunia kos Bal'am bin Ba'ura eta teh selalu ngelel bahkan ki Bal'am bin Ba'ura mah dibuktikan nyata-nyata letahna ngelel datang ka dada bukti nyata teh mah ngelel bae kiai nu kuari henteu aing ngelel mah henteu ngan maknana makna ngelel mantap ka kiai bener ngomongkeun bae di mana bae ngomongkeun bae nya mah ngomongkeun bae sebab bensinna teu beres bensin teu ngomongkeun ngan kiai Allah mah diomongkeun malah ngeunaheun nya mah sebab eta hadiah ti Allah lamun aya kiai geus jadi solihin atawa jadi wali Allah diomongkeun nya mah seuri bae alhamdulillah kunaon eta hadiah ti Allah dosanya na diserot ku nya seakan-akan nya keun nyerotan dosa urang bersih nu diomongkeun anak mantap ngadoa lagi aduh moal robah ku diomongkeun moal
moal robah ku dihasudan moal sebabnya nya nama tetang Allah hiji bae masya Allah ieu gambaran anjing lain lalagaan na'udzubillah min zalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina sifatan-sifatan eta lah nu tadi dicaritakeun anjing gaya intahmil alaihi alhas au tatruku alhas eta sifatan kaum anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah eta percis okos Balam bin Bauro Balam bin Bauro teh digambarkeun ana anjing anu selalu ngelel digebakeun ngelel diantepkeun ngelel mawa dahareun ngelel lapar ge ngelel bae Muhammad faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun caritakeun ku anjeun Muhammad al-qasas dongeng-dongeng ieu teh caritakeun Muhammad ka para Yahudi dongeng Balam bin Bauro anu digambarkeun seperti anjing yakni kesimpulan jelema cinta dunia teh ieu adalah seperti anjing yakni jelema anu ninggalkeun agama ngajual agama eta teh percis kos anjing Muhammad faqasusil qasas bejakeun dongeng-dongengkeun ku anjeun Muhammad ka para Yahudi khususna umumna ka urang kabehan maksud la'allahum yatafakkarun manawa para Yahudi teh berpikir bahwa jelema nu cinta dunia teh horenganan gambaranna anjing anu kadituna lamun nyana tadabur mikiran tafakur ayu minun engke nyana bakal ngimankeun ka Allah nu tadina Yahudi percaya ka Uzair jadi percaya ka Kangjeng percaya ka Allah nu tadina Nasrani percaya ka Tritunggal engkena percaya ka Allah ka Kangjeng Nabi urang ge kuari nu tadina teu percaya supaya percaya ka Allah atau urang mah geus percaya nu tadina ngambang-ngambang kuari jadi mantep teh tadi dimaksudnya supaya mantap oh orang dunia mah kos kitu nyilaka mantak ad-dunya ra'su kulli khati'atin dunia adalah pangkal daripada kejahatan dunia akibat dunia dipoleset urang Masya Allah iyalah gambaran Balam bin Bauro anjing nu selalu ngelel geus sing ada sia ke deui beusi aya Kiai Golkar awas aya anjing awas bahaya sia ulah kitu ke aing ditakolna mah iya parang sana atau aya muik tuh awas anjing ulah aing mah cenah hadena lain mui hadena lain Golkar aing mah ieu mah PKB anjing bapana ieu mah PDI cenah beuana ieu anjing kabeh kecuali lillahi ta'ala kulawan deuk nanya bae kira-kira nu di partai kiai aya nu lillahi ta'ala sok nyanyawanan sia mah can dibere nyaho can nyaho geus nyanyawanan sogol sia teh sopan sia ai mah kieu bae atuh ayeuna mah geus aya kos kitu sia mah lah geus pangnyontoankeun bae coba kiai saurang bae nu mana kiaina tuh pan neuleuh ka dieu kabeh heran ieu mah pajar nya bae keur ieu tuh kamari henteu kuring ngamimitian deui masalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yazlimun Allah alam bemoro di panggoreng-goreng nasibatan kaum yani jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah oge panggoreng-gorengna kaum mah anu kanu yazlimuna anfusahum anu ngazalim ka dirina eta lah pangjore-jorena kaum teu percaya ka Allah jahat zalim ka dirina
percaya ke Allah, cinta dunia sehingga ngagesle cinta dunia mengkol akhirna tengah hiji jeung nu bener kos ki Bal'am lain kuduna mangadukung ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam dalam rangka liilai kalimatillah sabilillah endahan nyana nu ngahalangan jihad na Kangjeng Nabi Musa berarti bertolak belakang datang ka kuari jelema cinta dunia jeung kiai-kiai anu beneran tengah hiji bae kiai ieu ka ditu ieu ka dieu kiai ka ditu ieu ka dieu di jero hatena adalah cinta dunia. Na'udzubillah min zalik urang garesep kana dunia mah tapi urang nyuhunkeun ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere terus kana dunia sakadar jang tatalang raga ibadah ka Gusti Allah abeh urang salamet kabehan fi dunya wala akhirah terakhir sakumaha tadi horeng kabeh kersaning Gusti urang datang ka dieu kersaning Gusti urang teu bisa nolak kana maksiat kecuali taufik Gusti penta ka Allah atuh jeung tafakuran geura renungkeun ku urang aing dibere ku Gusti geus datang ka mana ngalaksanakeun salat teh ieu teh ku Gusti geus datang ka mana dibere penghormatan jeung anugerah teh wali Allah telah jalain nang nyana nang Allah diberi penghargaan daek ibadah zahiron wa batinan jeung teu lesu-lesu ibadah boro-boro dia kita salat tahajud puasa cacak-cacak di titah perang nyawa tarohanana teu berateun wali Allah sebab teu kebal hirup di dunia jelema jihad fisabilillah maot di medan laga langsung sorga nu ieu di imah bae embung paeh tinggal nunggu sabaraha tahun sih nyana embung paeh nyana teh embung paeh tapi teu ngahargaan ka agama 10 tahun 20 tahun 30 paeh kana paeh di akhirat teh berbeda gitu masyaallah karim renungkeun geus datang ka mana urang menghargai Allah sehingga urang dihargai Allah subhanahu wa ta'ala urang menghargai Allah bakal dihargai Allah Allah mah kumaha urang nu mentak urangna sebab ikhtiar aya di urang Allah nuturkeun kegeus dibere ngeunaheun karakter hampang ketika geus dibere hampang eta lain nang urang anugerah Allah subhanahu wa ta'ala makin diaku makin nutup mantak kiai nu mantak diangkat jadi wali teu ngaku jadi kiai teu ngaku jadi kiai jeung teu ngaku tukang ibadah ai urang mah pan masyaallah dipamer-pamer aing mah asal teu tahajud bae rada nyeri apa masyaallah rada nyeri ya insyaallah teu ngaji bae aing mah sapoe asana puyeng eta mah geus bae teh beak kabeh beak ngaji beak tahajud beak salat ge beak kabeh dihapus kabeh ku Gusti Allah aing mah asana sapoe teu sedekah asana gegeter. Heuh ngageter bae mah mana sih fakir miskin geus disiapkeun bae. Maksudna eta mah geus kalakuan aing eta mah geus masyaallah. Aing mah geus jadi adat kos kitu teh. Beuh siling sama mata sing ngomong. Nah, aya bari ge jelema eta. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatu ziyaratil kubur yaiku den syarakeun ziarah ing kubur. Wa targhibu fiha lan ngademenkeun ing dalam ziyaratil kubur. Wa dzalika lan utawi mangkono ziyaratul kubur lil azati iku karna arah-arah miulang miwuruk wal ibrati lan ibrah tegese ibrah wa qad ajma'al ulama ulan teman-teman wis ijma wis kompak sapa ulama
ala anna ziyarataha ingat sesatuhuna ziarah ing kubur sunnatun lirijali iku sunnah kadue pirang-pirang lanang lalak ziarah kubur wa ikhtalafu lan perebutan ya ulama fi ziyaratin nisa'i ing dalam ziarah pirang-pirang wadon aminu maka ikut tetap setengah saking ulama bayara utawi wong kang micara yaman tahrima ziyaratihin ing dan haram kenene ziarah nisa al-qubur ing pirang-pirang kubur. Sebahagian ulama ya kiai nu ngaharamkeun awewe ziarah kubur likillati sabrihina karena kidik sobare nisa kurang tahan uji ndekna ceuk walamun ziarah ka kubur teh wa kasrati jaz'ihina lan akeh ngarasulana nisa jeung loba ngarasulana haram awewe ziarah ka kubur lantaran loba ngarasula ditambahan deui ku ari Madinah fikih bahwa terjaga aurat ziarah ka kubur teh beungeut kadang-kadang buuk lurundaya kadang-kadang mah make calana nama panjang-panjang nama ngan nyepet street make calana street calana mah calana tapi bebelahna nyitak iya terkena ya kos itu aju urang nage deui lamun neuleuh kitu resep deui aduh urangna resep deui jadi nyetel lamun urang neuleuh sakorodong make jilbab atawa make baju nu teu megah make gitu tutup beungeutna eta urang lagi teresep ieu teresep urang lagi jadi urang lamun nu dadana muka resep kadeuleu mentolna kadeuleu citakan cangkengna resep urang lagi kos kitu jadi kulantaran resep hawa nafsu timbul haju dihayukeun kan ku tak jadi awewe haram ziarah ka kubur besi terjadi aurat lamun gitu mah khusus bae jahelatna ge besi terjadi khusus bae tuh awewe ziarah teh aju lalaki-lalaki salah sebenarnya ulah teh nyampurna wastudilla ala zalika lan den amri dalil ingatase opo ala zalika ingatase mangkono tahrim bila ni rasuluna kalawan ngalana te kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuna kadue nisa fil haditsil ating dalam hadis kang bakal teka ke ayat hadis akeun deui nu ngalaknat ziarah para wanita ka kubur wa minhum lan ikut tetap setengah saking ulama mayarau te wong kang nekadkeun yaman jawaz ziaratihina ingon nang ziarah nisa mustadilan ari amri dalil bi an tarakhisa bi an tarakhisa nabi bi ziyarat ta umur rijal wan nisa kalawan satu ngamurakeun kangjeng Nabi ing dalam ziarah
iku nyurambaya tarakhis sing pirang-pirang lanang lan pirang-pirang wadon dina bahasa kaumuman Kangjeng Nabi tadi pazuruha mencakup lalaki jeung awewe geus anu ngarobah nu nyalin di mana-mana umum nu disalin atuh tetep nu nyalin atuh tetep kaumumanan berarti mencakup lalaki jeung awewe nah itu kuman ziaratil kubur fazuruha geus lantaran didinya amar sabadana pidak nahi jatuhna kana ibahah atur neuleuh hikmah jatuh kana nadab nu jadi masalah ku ari eueuh anu ngabedah nyalin kana kaamran anu geus jatuh nadab atau ibahah berarti mencakup lalaki jeung awewe wali ana nabiyalan kana satuhune Kangjeng Nabi alama iku ngaurukan ya Kangjeng Nabi Aisyah ta ing Siti Aisyah matakulu ing barang kang ucap ya Aisyah ing ma inda ziyaratil kubur ing dalam nalika ziarah ing kubur wa hadzal jawazu indahum mutawi kilawanang munggu ulama malam tatiz zairatu iku ing dalam salagi ora teka apa wadon kang ziarah bimunkarin niyatin tetap kalawan munkar atau sasambat hiji ulah terjadi munkar nomor kedua ulah aya sasambat zarahna sakumaha tadi tupikeun izoh itibar meunang aya sasambat urang lamun di pangzarahan Cirebon di Cirebon mah rada rarempan datenya ngan kamari ieu tuh kungsi dibasmi dilempengkeun alhamdulillah tadina mah kapan sarua jeung mujab bon eta teh kitu ngakhawatirkeun terutama kaum hawa ditinggal di lempeng-lempeng we zarahna tetep ngan di lempeng-lempeng praktek zarahna nu jelas sunah ziarah ka para lalaki mun awewe diikhtilafkeun geus urang lamun keur hate rada teas ziarah ka kubur jangan leleskeun hate man teu ka kuburan wali bae teu kudu teu kudu ka kuburan ulama teu kudu kuburan saha bae urang datang ka kubur nangtung di kuburan ajudiuk urang di kuburan tuju urang mikir-mikir ngaleleskeun hate mah kos kitu aduh sia ieu nu dikubur ieu kuburan saha ieu kitu teh urang teh leuwih kolot apa leuwih ngora ieu teh aing nu jelas kolot jeung ngora ja paeh bae aing ge bakal nuturkeun ka sia nu dikubur kumaha kabarna ye di jero kubur brak ngomong baik-baik saja urang kaget urang kos kitu ya oh ternyata horeganan kabehan ge bakal para rae pejabat paeh rakyat paeh kiai paeh ustad paeh santri paeh rakyat paeh nu sugih paeh nu susah paeh nu sehat paeh nu gering paeh aing ge bakal paeh cara sararia tuh awak deuleu tah ku sia tah tempat anu lila geus sabaraha puluh taun ieu jelema dikubur di dieu geus sabaraha ratus taun ieu janda boga imah di dieu sia ge bakal kos kitu ulah kokoman si awak bakal kos kitu hirup anu terakhir setelah paeh sia tah di jero kubur teu mawa ampar-amparna naon
nu diamparan di jero kuburna siawa kuaris ya teu menang teu asa ti kudu make kasur bae. Aju kudu make AC bae pan sia mawa kudu make kipas bae deuleu tah coba di jero kubur aya nu masang AC. Aya nu mawa kipas. Sia mangke ka kuburan mawa kipas bae tu nu leutik nya. Nyempelkeunana di mana setrumna di jero kubur bapak setrum atuh sakalian we urang masang di ka ieu naon garang-garangna bok ka jero kuburan jang masang kipas masang AC atuh tah bisa nyetel musik di jero kubur ge wah bisa nyetel Oma Irama ieu mah calon presiden urang mana meureun aduh ya waktu di jero kubur mah eueuh HP TV geus kuari bungkung di luhur subeuhkeun Gusti jadi tolol tah kuduna jadi nyeubeulkeun sehingga sia di jero kubur mah eueuh kaulinan jadi siksa sia geus urang jarang ngaleleskeun hate mah teu kudu ka wali teu kudu ka nabi teu kudu ka ulama kuburan waya bejang itibar. Surang balik aing mah tanya ku pamajikan teh di mana kaji saudara di mana tadi dinya di kuburan jarang ngajaraan kuburan saha ngomong malah ngarti sia mah teu ngaji lain ke kakak beusi sepeleng deui ngajarahan saha geus luhur pangkat aing mah tuh siapa teka ku siapa mantak ngaji itu jadi ngerti soal jarah nah jadi sasar kieu jadi ka haji lain jabatur tidak kaya jarah kadinya ka haji maka dia tamah euy kuburan encek beran encek tamah ka haji kuburan encek jarah bae ka encek ka encok ka pokona mah aing jarah bae. Kan bisa kos gitu sih ka haji barang ngaji ka Cilongok kuari. Ya, emang aing rada sepel barang ngaji. Ya mah teu ka artinya aing mah jarana ke ilu jeung aing. Jarana ke ilu jeung aing. Ulah jarak ka ditu bae sih mah ka ditu bae mah jarak teh mah hayang untung. Jarak ka wali sanga naik beus aja babagi kauntungan pantau mah kos kitu mah. Ieu mah lain jarak asli ieu mah ye. Kaji penjadi koski ngajarahan tasantiong kuburan Cina di jaran lah kuburan Cina tah kuburan babah tah kuburan encih tah sugan bae encih na keluar lah pokoknya gitu jadi jarah nak jang itibar mah bebas dek jarah kemana baik dekat encek ke jarah tah kali itu kata na gocap di Tangerang loba jasa tak kuburan dirinya tah ayo datang kadinya jarah jadi ejang itibar mah bebas jarah teh sapira nginget-nginget pae kafabil mauti wa izu cukup pae jadi nasihat ka urang mah tahlil teh jadi nasihat urang mah zarah teh jadi nasihat sebab zarahna teu akur jeung aturan jadi zarahna teh urang mah kudu pemimpin zarahna ge gerak kerteg-kertegen bamaksudan ayo gerak tulis ya dia dah ayo ka dia lapor-laporkeun nah yang hasil maksud dagang teh pejabatan teh tani teh coba dah nu jodona rada lambat ya gerak tulis ka dia saha ngaranna Epi Tamala sia ngaran Epi emang maka Tamala nah kepen teh jadi biduan untuk ulama santri umur 19 tahun encan pernah aya nu apel ke balik jarah ke aya geus anji di jero hatena aing ke bakal tuh atuh tawa langsung diijabah tawa tuh ya eta kos kari itu teh pemimpin jarah teh salah lain kitu ceramahna zarahna sakumaha jeung aturanana tadi nya ulah dijadi-jadikeun kos nu muja-muja kos nu menta-menta ulah tabaruk bae urang ka ahli ibadah tabaruk dulur sadaya ieu nu dizarahan ku urang wali
nyana keur masa hirupna resep maca Quran, nyana mah resep salat, nyana resep zikir, aju nyana mah anti kana dunia nu mantak diangkat jadi wali ge sugan we urang tas darah di dieu aju sugih. Cipan jadi kos gitu tuh. Sugan we jeung urang tas darah di dieu atuh urang kateban ku ahli duta tadina resep dunia jadi henteu. Duta tadina urang sugih atuh jadi susahan. Asana moal kebel, moal kapake tah. Moal kapake pimpinan zarah kos gitu. Masyarakat teh ulah ilu kadinya. Kunaon susah, tas darahna ju susah. Ulah urang mah neangan nu sugih bae. Salah bae, wa nabisallah. An-Nabi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Eta makan imamna Kristen mah tapi tetep bae waya hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman Mahal iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Di puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal murah hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna. Mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi. Tetapi Ki Umer anak bangsawan jeung jelema anu hebat luar biasa, kaya raya nya nama, pakaian anake mun kuari mah puluhan juta, tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya. Hidayah. Hehehe, atuh hidayah mah hese. Jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah. Hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit. Ulah seuris ya, seung serikeun bloon sia. Aing kasinggung. Eta teh urusan Allah, nu mantap kiai ulah sok mamarahan. Dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tah budak kunaon teu nurut ka aing. Je, titah nurut ge lain ka sia ka Allah. Matak lamun aya kiai ngomong kieu, aing asana pindah meureun di dinya. Emang kunaon? Teu daekeun narurut ka aing. Salah balilahan ta kiai. Tampiling habak tah kiai kos kitu. Siana bae ibadah. Leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae lu bener jalain titah nurut ka sia ka Allah. Kitu. Lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya. Berarti kan nurut ka Allah, teu nurut ka sia aya naon di hate sia. Da jelema nama masjid geus aya, ibadahna geus, salat geus berarti nyaho ka Allah. Adapun teu nurut ka sia, ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan. Ye dibabetkeun hulu sia ku aing sia. Tuh pan, sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae, aing mah kos kitu pugu ngomong. Ulah nyalakeun di diri sia introspeksi, jalain kita nurut ka sia ka Allah. Urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji, ibadah bae ka Allah, maca Quran nu loba, maca shalawat nu loba, zikir nu loba. Jehe, ulah sok aju, kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu. Jehe. Nah, alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah. Nahan teu meunang asup Islam. Saya Kristen yasudduna an sabilillah. Saya Yahudi yasudduna an sabilillah. Urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam, Masya Allah. Aya nu geus 3 peuting saminggu teu dibere dahar, datang ka dinya sugan teh dibere dahar. Tonjok ieu na huluna ku pistol. Ces. Golepa. Seringan. Penganiayaan Yahudi terhadap Islam. Emang kos kitu Yahudi mah ti baheula. Ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catatanana di Lauhil Mahfuz teh kos kitu. Nyana mah nyana urang mah urang bae. Kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia. Je, atuh emang nyana mah ti baheula. Dakwahna kos kitu nya nama deuk ngayahudikeun Islam
urang na bae sing kuat iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Kakarak dibere kredit na ge urang ngelai. Kakarak dibere televisi bae ge ngelai, dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai. Datangkan teu berjamaah mimitina kabla ditu lemah teu salat. Dia tuh urang anu salah jadi urang anu bener mah. Ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ta televisi. Kurang emang. Sireman. Ganti. Tolol kieu aja tolol eta. Boloon bin tolol. Teger atuh teh moal aing Yahudi atuh aing aing. Yahudi mah Uzair atuh aing mah Kangjeng Nabi Muhammad. Nasrani maka ditu Yesus Kristus atuh aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha cek Allah bae aing mah. Dina Al-Qur'an geus dicaritakeun politik menurut Al-Qur'an, ekonomi menurut Al-Qur'an. Aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae. Titik. Beres ujian. Ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana, Pak. Ayo sia geura dakwah di dieu. Je tolong. Sebangun panasna mah. Dunahan jangan di dia ngembangkan Kristen. Aisyah nggak sholat, nggak tiap sholat aja mah. Orang pada yang seri. Aisyah balingan kan dah. Ya tu pokoknya mah aing mah teu sholat ge. Aing kudunya ngembangkan ieu bentuk ayang ngomong. Atau pikiran siapa heulenan kudu sholat. Lah kalau mau ngaum siapa pokoknya. Tak. Sebab nu kos kitu mah okos bener bae. Engke da gor. Tidak boleh. Panggil anakku pendeta. Kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini. Nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Lek. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur. Kemarin tepan sih galak amat sama mobil. Lah. Masing-masing nggak sih agama. Masing-masing basi. Ini negara demokrasi. Itu nggak sebaik. Kurang-kurang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Lo omong. Eta sih ganti mobil nanti mana? Eta lah masalahna. Tuh kan. Aing teh salat teh kos kitu. Aing salat lah ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres ieu kajian kumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongong ka dieu milu, trompet milu. Urang lamun nyaho sejarah nama sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantak loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka diberondonglah muslimin temakan. Ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopea eta kerucut. Nah eta mah diamankeun ku nyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh deuk diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ka ieu tempat, ini juga sama. Tembak kabeh beres. Beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari. Dipake ku anak urang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok. Kunaon make kopeah kos gitu? Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyaho sejarah dipake bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Tolong. Aju pamajikan urang, milih hiji deui cenah jang di dieu, Itu nyawa sejarah makanya menurut nyawa sejarah Inggris, Masya Allah eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin. Cukup pakai kopiah bae, cukup pakai kopiah hideung, make kopiah haji ulah make nu moncongong kos kitu.
bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang mah. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya di masjid sing hede besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain bakal gerogol ke masjid. Nah iya alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deuk ka mana bangun naon kitu ngaranna make samping bebas kula mah deuk mondok bae deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur dek lurus ke Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot je mang wayabgunaha iwaja eta batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolotna ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wa yabghunaha iwaja jahannam je sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu Kijang Innova heuy ai sia ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadegeun Ki Uci moal maju sia ngadegeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadengekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam eta ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabghunaha iwaja jahannam tak kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangona nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep aya aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepangna hebat bahasa Koreana hebat tah eta nu kos kitu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teuing teu salat pokon pamajikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ya kolot
Loba jasa ya kolot di urang kan nu jahanam. Asana bagi dua buah di majelis kayak jahanam kabeh. Ya Allah ya Rabb. Ceng, saya ngeluarkan motor ke mana? Ngaji, Bah. Ke mana? Celongok. Ya Allah, ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji. Moal anggeus ku ngaji, deuleu pamajikan sia tuh. Atuh pan sia eta kan kudu dahar, kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai. Moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je. Ulah ngaji bae. Abah tersep neuleuh sia ngaji bae. Mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah tersep. Wa yabgunaha iwaja. Ieu kolot beuleum habak. Bawakeun obor ku. Naon sia? Beuleum abah. Pendek beuleum daripada di neraka mending ku ari bah. Siapa sokan teman-teman wa yabghuna yatlubuna sabil wajah nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh sok macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan sagala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun geus teu kudu muludan wa yabgunaha iwaja jahanam tah budak jahanam usir habak jangan mokos gitu ya brak usir diusir beneran wa yabgunaha iwaja nu loba jasa ieu mah nu wayabgunaha iwajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah ngan beda saeutik doang itu mah buleud setirna ieu mah panjang ya Allah ieu wa yabgunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng ieu kakak ieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah ieu mah kakak mendek adil saadil-adilna pokona mah mun di neng 2 poe di dieu 2 poe mun di neng sapoe di dieu sapoe itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim engke nah ieu kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun kaya karasa ku neng di bank ge loba keneh kan duit nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki keur terutama aya janda-janda aya yatim tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh ja kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim kan aya mere langsung ka yatim makan teu bagus aya kitu makan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu wa yabgunaha iwaja tuh siapa emang hayang meureun Masya Allah tapi pamajikan ngan nasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah dusak kieu geus leuwih ti woto teger atau kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum dua kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap untuk ka neraka jahanam beh tungtung nama tol adena cek awewe emang siapa yang kitu bae
dasar nasi mambung wayab guna iwaja udah loba jasa ya mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabghunaha iwaja iyalah jelema anu zalim. Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim make aturan-aturan gitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah urang deuk ka Kangjeng Rasulullah mampu lain mampu deui lain lalagan tapi kan dihalangan lah kusaha nu ngahalanganna mal bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh wayabunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wayabunha iwaja polisi yabunha iwaja abri yabunha iwaja DPR yabunha iwaja kitu kene pamarentah yabunha iwaja tinggal tunggu we paeh jahanam di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae supaya sadar doang ieu masalahna oh heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita al-lanatullahi 'alal zalimin. Lanat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Ya ne, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah, jelema nu mengkol kana lurus supaya belok, supaya mengkol. Iyalah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani teu percayaeun kana yaumal jaza jaga di akhirat kitu kene berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kos teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram iyalah sarua jeung wahum bil akhirati kafiru ahli surga nyarita jeung nanya ka ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapagi nu baheula hanya carita ku ari bakarasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakarasa. Nah masih berlanjut kene wa 'alal arafi rijalun engke aya araf antara surga jeung neraka aya tempat ngaranna araf saha ye nu bakal cicing di araf wallahu a'lam bishawab.